saking prawingwang tinalangan ya ampun kirine sekar linewi sekar Kastore Banglus lampahipun Yastra jingannya tanah putra Semar Badranaya milarian dawala anu dina waktu ieu dawala nuju rap sidakap sinepu tunggal mateni babahanan Saturdria Satur araning opat dia araning angen-angen nyatana menekung dina hanapun tangka kai nu gede menta-menta kanu ngageugeuh anu aya dina ieu tangka kai kitu kaayaanana ras ku kasangsaranana wireh dawala prihatin nganukur sangsara rejeng sangsara dina waktu ayeuna sasat menang beja yen mun seug diparengkeun menang nomor anu jetu yakin dawala bakal menang duit anu gede kitu numutkeun beja teu menang dipercaya nuju menekung nyatana ieu dawala dina kana pentang kakai anu gede nyata sumping Yastra jinga anu milarian dawala kaya alas tinggal cala ya jika si monyong tadi dia urangnya aduh ampun ya kapi dangdungna adi aing tega kudu gemrong-urung itna geus 5 poe eueuh nama cilmur ceuceus. Heuh haling dewek rek ngintip. Astagfirullahaladzim, itu si monyong nepi ka malakun kitu. Waduh, itu menyan.
anjir para wantena yuk duh Gusti. Nah ari tapana di belah ditu aya sasajen belah dieu aduh lamun aya ateng di mana saya mah teh jadi leg-leg ge sasajen aduh meuling kabukina kana rujak kalapa teh komo kana kalapa kolot mah kana kolot kalapa aduh yuk rujak cau kapas aduh hanya kawe geus raraseum ieu hasim kowe na puguh lapar jeung leg-leg we ngarahmatkeun ieu ka karesana pun lanceuk nu aya di jono nya Bapak Hade nyangakeun rujak teh kapas aduh ampun kalanep aduh isi monyong pikaki sasajen bisa diakeun 100 200 urang hitung ke euy 100 200 terus 4.000 jeung 500 jadi 67 57 tambah 14 400 salawe 40 mun aya kana 70.000 na padahal lamun dipake modal yang 70.000 nya euy mimitina mah dagang rokok we leukitikan heulaanan kahayang ceuk naing keun hayang nyaho mumpung teh nyahoan si monyong aing nek lalanyepan lalancepan lalanyepan keun bae teh sup jelema mah sok salah meuni dek lalancepan aing leumpang ieu karakai sing ieu regang sing ngaresek aing da kudu make kakawen segala rupa ge nya marek waya wong wis anu marek kaya wong wis anu lagi ade ningalaga pacaman ayeuna mah geuning ngandung panletur ngadaman naon abang purianeunana aing digongan oge ku gong pencah aduh ampun aduh alah ingat ka dalang asep teruna gitu ya oh baheula waktu ketinggalan goongna aya gong pencah kapake gong pencah heeh eta Surabima pan biasana sok cek tunggung gitu ya ieu mah cek dung awawawawa aya teruna ingat boga dulur teh ampun ayeuna nya aduh ampun deui jempe euy ka si bisa kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae ka aing oh cicing cicing mumpung eta duh ieu menyan seungit menyan mah euy madat geuna mumpung khusyuk dewek api-api jadi eyangnya tapi siling ulah cekok Dedeh ting. Cek aing geus betong cekcok. Kenapa payung padaan kitu eta? Aduh. Hayang taeun dia gitu. Aduh, sing ngeburu shoot ditahan euy jiga tukang rebab. Lain ai keung mah kieu nya sok hayang ngeburu shoot. Hah? Kekancileun. Heeh. Aduh. Lamun si laing babaloneun. Cewon. Heeh. Bajana geus bedea cenah. Nya anjing incu babe. Cek aing ke jempe. Heeh. Cewon teh nyakeun. Baru kana nundungan aing lain orang kerdia, bro. Jempe satu. Aduh.
Cepet juga. Ewon, mau ngomong cepet. Enggak goda. Aduh, ampun. Incu aki. Didih incu eyang anu keur melekun. Dina lebah dieu. Ieu eyang datang ka dieu. Nyaeta hilaanan dek narima kana naon rupa hal panyuguh maneh anu di caritakeun ku maneh waktu memeh maneh diuk melekun datang eyang ka dieu maneh nyaritakeun nu kalingkung ku wewangunan nu katingker ku papageran kadulur papat kalima pancer anu dihususkeun ka eyang ieu datang inju ulah kaget Duh, enak gong gede euy. IQ na bodoh pisan. Aduh, ampun. Kieu sabenerna aki teh datang ka dieu atawa eyang. Sok geura nyaring heula jalu. Ieu eyang datang ka dieu dek mere naon rupaha kahayang anu dicita-cita ku cucungik maneh jang. Bila kaget jadi eyang teh datang ka dieu teh nyatana aya kapreluan naon maneh sok geura wakca geura balaka ulah rek di dinding kelir genang siloka geura pedar bejer beas aya naon jang tidak sebelum aduh ampun eyang semaheun abdi damangan abdi nepi ka kitu teh si moyo lamun heueuh teh aya eyangna nepi ka kitu musyrik teh we keun antep abdi sajada deuheus ka salira pangresa eyang salorosna abdi teh kengeng kapeurih eyang kapeurih naon maneh teh rahit ku hinis cepet atuh bagus cing geura wakca geura balaka nahan atawa peurih teh ngucur deui ceuli maneh sanes eyang nu ngucur ceuli mah pun lanceuk si cepot nu aya di lembur meureun kada lain aing meureun ngempet ka aing heueuh peurih naon jang sok geura bejakeun jalu ka eyang dupi ieu teh eyang naon ieu teh eyang lamun maneh hayang nyaho mah ngaran eyang anu sanyatana baheula keur jumeneng keneh eyang keun baju meneng kitu nya kene ka pribadi oge eyang baheula keur jumeneng teh ngaran eyang teh nyaeta Buntala anu sok disebut-sebut mah Jamrong heueuh baheula tuluy digenti baheula ngaran eyang teh nyaeta Nyai terus digenti ku Iin kadienakeun mah ku Ewon jempewon tak kituna ayeuna eyang datang ka dieu sabenerna mah jeung maneh teh baraya saha teh heuh eyang teh kitu eyang heuh da baraya maneh teh nah aya patula pataliti mana kieu jang ari bapa eyang teh baheula boga bapa aki nya tah bapa maneh teh boga bapa aki dia jadi sarua aki jadi pendakakina mah tina aki jadi